masing gareta maca rejeng nulis sangkan gampang ngeangan pangaweruh masing ijes pareng urang dina ngitung dipiharep hirup urang tegaplah ibu budak diajar masing suhud pangaweruh jeung elmu tuduh hirup biar pangarti tekun urang sing gigih elmu jeung pangabdi sakedah kacanggih. Masing gareto maca rejeng nulis sangkan gampang ngeangan pangaweruh masing ijes pareng urang dina ngitung dipiharep hirup urang tegaplah ibu budak diajar masing suhud pangaweruh jeung elmu tuduh hirup biar pangarti tekun urang sing tigih elmu jeung pangabdi sakedah kacanggih.